pas itunya. Pas itu keur galau. Pas ateul ku urang digarau. Untuk meureun jorang nama kitu. Kitunya jiga kitu. Ya urang teh cetek lah. Urang ge 800 kalem. Anjing. Sakieu ge. Sakieu ge nya. Gitu, Bener. Alhamdulillah gitunya masih kene. Hiji rumusna kudu yakin bahwa penderitaan nu dibikeun ka urang pasti geus menang nyetelkeun Allah. Urang mah hanya gelo dalam balik ti dieu ujug-ujug boga duit 5 triliun hayang Ferrari ngajajar. Beli Ferrari. iPhone 5 karung. Anjing 5 karung. Sok Yang meledokan ucing. Imah 2 perum. Anjing. Nya aya nu gitunya. Nya. Aya nu jahat gitunya, aya nu Nya nu paling jahat mah ngeri jijis. naon? Paling pencuri hati. Anjing, tiga bapak. Anjing. Nah, mana konteknya pencuri hati itu aing teh. Udah mah ingat naon ka awe mah. Cek beja ieu mah gitu. Ah, sia ngagos. Ieu mah cek beja nya. Duka bener kan teh. Matak ditanyakeun ayeuna laras kitu eta teh Pak. Teu ngapeda sok loba konsultasi. Mana we gitu ajianana gitu. Ya kan geus kamari ajian penebus cinta teh. Mun kau ditamahan mah gampang gitu. Ada naon ari kieu nya ari awe mah cek urang gitu nya. Teu butuh mewah-mewah. Asal pas timingna. Pas itunya. Pas itu keur galau. Pas ateul ku urang digarau. Untuk meureun jorang nama kitu. Kitunya jiga kitu. Tapi simpel nama pas galau kita masuk. Jadi seorang yang sangat perhatian gitu. Modus sekali itu namanya. Tapi lain pengalaman orang. Hasil curhatan batur ku urang. Jadi simpul tuh. Nyaman podcastnya. Gitu. Benernya hirup macam-macamnya aya nu itu, aya nu ieu gitu nya. Ya kadang-kadang nanaon gijis pas kamalingan mah pasti sedih. Ya. Pastilah eta mah. Kamu kepalingan hati mah gitu. Teu bisa HS. Teu bisa HS. Nanaon ge gitu. Man peda ketika aya nu kamalingan lebih gede. Ya rasa teu kamalingan gitu. Urang mah alhamdulillah sakieu ge. Udah curhat tuh kapalingan mata anjing aing mobil teh. Badak anjing teh kumacan. Tapi secara tidak langsung eta teh ngobatan hati urangnya. Secara tidak langsung. Jadi aneh kitu mun anu leuwih ribut saat. Soalnya urang kieu pernah kan urang ieu mah carita urangnya baheula. Urang kan galaunya pernah katipu hampir 2 digit lah gitunya. Ya seberapa 2 digit 200 perak ini 2 digit. Hampir 100 juta lebih lah gitunya. Pak kolong we gitunya we urang teh. Kali itu ka dieu gitunya curhat gitulah atau bari ulin lah gitunya. Urang teh ulin ka imah babaturan. Ngobrol-ngobrol gitunya urang katipu kieu gitunya duit sekian. Babaturan urang teh nelpon, laguan cenah. Nelpon babaturanana. Datang atuh leula. Nanya ka urang teh. Naon cenah gitu. Kunaon gitu. Ya urang teh cetek lah. Urang ge 800 kalem. Anjing. Tapi secara tidak langsung batur ge gitu nya nu leuwih badag ti urang bisa menghadapina teh kalem gitu nya da geus kuduna kitu nya. Nya, matak para subscriber pemirsa kali-kali mah nya untuk menghibur hati gitu nya. Ulah yang ngadoakeun goreng mah. Kan kali-kali mah kudu wisata ningali penderitaan batu. Bener. Soalnya orang kieu ngalaman oge sih ya, pengalaman urang. Ieu pengalaman urang babnya menghadapi kepedihan kepedihan. Orang ngobrolin kepedihan aja namanya. Tapi untuk kesenangan gitu kan gitu. Nah, urang ngalaman gitu nya geus rumah tangga ya, Pak. Geus rumah tangga boga budak gitu. Poe eta urang boga duit 1000. Ini wadul asli. 1000 perak. Dina pesak 1000 perak. Ente lain yang subscriber lain. Lain, ieu mah asli, ieu mah aslinya. Ya, jadi urang mah minna mah sharing ini. Iya mah asli sharing ya. Jadi
berbagi Bagi saya 1.000 perak. 1.000 perak na pesak ya kan pesak. Enak rekening? Eueuh da can boga. Aya 50.000 bener jadi 2.000. Aya can boga tabungan baheula geuning gitu. Teuing jadi seberapa tutup. tapi dan teh gitu nya. Dan para bang ya cirian. Para nabung. Tah hiji mah urang teh keur teu boga duitnya cicing di imah teh. Baturan SMS, zaman SMS. Berarti ada lila. Can aya BBM, can aya WA. Oh iya. Nah, SMS. Anteur ngalongo ke rumah sakit cenah gitu. Cek babaturan teh. Hayu curang teh nya. Hayu we urang teh. Hayu da posisi ngangurnya gawe lah. Ini orang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit teh. Balik teh atuh da syukuran. Urang mah teu boga duit 1.000 perak. Urang mah dina pesak kur aya duit 1.000 perak. Batur mah nya kudu mayaran mikiran biaya, nya awak gering. Nya sok bener. Nya urang pas datang kadinya aya nu nyeri anu. Buat pas ke rumah sakit teh siapa hiburan aja nih. Secara tidak langsung tapi hiburan siapa aja. Secara tidak langsung. Yes. Anu kerja karat. Yes. Nah, kebenaran anu kerja urang teh kebenaran ngalongok teh nya kanu ruanganna teh hampir aya opatan lah gitu nya jadi lain-lain kelas. Kira-kira ngabayangkeun maneh aing teh. Ya, ini sedih balik atau teh. Urang teh anu datang teh kan ka ruangan anu loba pasien teh anu kelas kelas parah anu ieu aya nu nyeri anu kan nyeri anu. Intina mah kieu jadi kan kudu ditungguan ku keluarga gitunya kudu mikir anjang biaya gitu. Mikir anjang meuli sarapan kan gitunya segala rupa jadi intina mah kieu urang teh heueuh sakieu ge urang bener gitunya lain nyukuran nu garering urang lain gitu aya setik mah jadi pas asup teh jadi anan yes uji cokorna geuning digantung. Nyai mah bodorna lah gitu. Kahirupannya. Jadi ketika orang ngalaman gitu nya posisi poe eta boga duit kur 1.000 perak gitu nya. Ketika ngalongok ke rumah sakit judulna teh. Urang teh ternyata kudu lebih syukuran, kudu sakieu ge nya. Gitu, bener. Alhamdulillah gitu nya masih kene sehat gitunya masih kene gitu nya kadang kudu kitu heula gitu kadang-kadang kudu kitu jeung di nu jadi masalah teh kan wadah jelemanya beda-beda mode kieu we sok leungit ada duit 10.000 20 sok teh kadang ya gegebegan teh kan teu pati biasa wae tapi kan punten udah nini atau abah-abah penghasilan dengan 20.000 aduh kan lebih 30.000 tuh luar biasa bener otak ukuran nama lain ternyata harta bisa direkayasa lagi sabar aja gitu soalnya ini lebih gede gitu nyai pedih nama sarua we nya masalah nama eta gitu bener nah balik tidinya teh kumaha pas ka imah teh ya, jadi orang teh lebih semangat gitu tah. Jadi tadinya amek-amekan. Itu jadi murung gitunya. Nah, orang kur boga duit 1.000 gitunya gitu. Nah, batur teh sangsara jiga urang kan gitu. Gituan. Gitu kan. Tah ketika orang balik teh nya sakieu ge gitunya urang teh masih kena jag gitunya. Ngeunah kene udud gitunya. Ya sekalipun udud mentanya gitu. Amankan. Ya memang sarua subscriber netizen ge mungkin ini bisa jadi pelajaran gitu. Bisa ayeuna keur nonton teh ripuh balik kadinya nya ripuh udud acan keun gitu. Ujang udud acan ge. Nying batur mah teu baroga sungut. Benar. Anu teh punten anu non anu sariawan boro-boro yang ududnya anu sariawan sarua nu nonton ieu sing susurian meh cager sariawan aja pas
Pas hari teh nyeri. Eta kumaha ku Ciuya aja. Sama cari ulah Ciuya deh. Cager mana yang Benar sok pengalaman dirinya ngalaman gitu tuh Pak. Hirup jiga gitulah. Gitu. Pasti ngalaman. Kamu pasti kadang-kadang jelema teh disadarkeun teh kudu ku kitu heula gitu nya. Padahal apalnya? Padahal apa sok hal-hal tuh nu kitu kan ya gitu. Padahal apa tapi da kudu kitu wae. Kudu kitu wae. Jadi kadang-kadang pikiran hati teh sensitifna teh ku visual gitu nya, ku nempo langsung gitu kan gitu nya. Ya aya anu putus cinta muka-muka kan gitu. Anjir ngahyanat aing jangan ngos ngebiayaan. Anu naik tower geuning nyo. Kan bunuh diri. Pangi we anjing lalaki nu ditinggalkeun pamajikan. Bahagia cenah teh. Gitu. Urang mah karek sakieu nya kan. Kan itu mah kan mun ditinggalkeun pamajikan kan udah. Jadi intinya mah tenanglah gitu nya. Tenang. Penderitaan kita belum seberapa. Hiji masih ada yang lebih menderita. Yang mana gitu. Ya amit anjing lah tuh. Ieu kieu. Hiji rumusna kudu yakin bahwa penderitaan nu dibikeun ka urang pasti geus menang nyetelkeun Allah. Jadi geus disesuaikeun. Naik ilmu itu. Itu mungkin untuk saat ini nya urang ujug-ujug kehilangan uang 5 triliun misalkan. Waduh itu ya. Leungit gua. Gitu teh. Itu mungkin diberi penderitaan seperti itu. Mun didinya boga pikiran gitu berarti pikiran didinya leungit. Geo aing. Ya eta hiji. Laporan Pak Abi atas ical atas 5 triliun. Anjing. Di mana? Pikiran. Leung pikiran. Leung menyebutna pikirannya. Nu wabah kering. Baca dok anjing. Mun wah. Eta hiji eta. Jadi non nya pokona mah takaranna teh pasti pas we kalau jadi kan jika urangnya tadi kan gitu hampir sabarajam lah teu mangih udud gitu kan ya kan ari kieu mah kan urang punya aya udud kitu nya karena kudu ada keras karena udud aduh nah itu cacan beres ada hiji eta kalau mah pasti nyetelkeun nya teman-teman netizen subscriber pokona kalau mah nyetelkeun we kana masalah kebahagiaan bahkan karena kekayaan nyetelkeun geus kemampuan urang mah hanya gelo dalam balik di dia ujug-ujug boga duit 5 triliun cek urang reuas nu aya gelo teh naon jang naon sok jang naon mana kalau orang jang naon kudu mikir jang naon jang naon sudah sok orang menginginkan cipta lah samenit mah lamun dibelikeun kana basa sakumaha anjing beureun tukang daging sapi lagi edan ngeucetan mah ya atau kieu we ulah nyebut jang naon kieu we boga 5 triliun urang ngobrol babanggoran naon sih nu bisa membuat hate urang ngeunah beli mobil seberapa siki anggar euy kamu anjing sang ada udud mah bisinya netizen segala rupa kan sok ayanya anu keur menderita tah ini kan nyeri huntu menderita anu keur kurang duit nu kakara katipu teu bisa bayar listrik di udag-udag Bang Emo naon we lah kajadianana nu nonton di dieu nya tiba-tiba kan sok aing ya Allah mulus pusing ya Allah cing atuh duit teh blang siluhur teh blang gitu dua karung dengan istirahat mundur mana nyanyi modar menurut manehna mah teh sesuatu anu solusi gitu nya jadi kadang-kadang nyalakan Allah kunaon Allah teh dikieun kan Allah mah bisa tuh babari atuh gitu blang gitu 5 triliun pasti gitu padahal masuk pikirkeun ketika orang blang 5 triliun cek urangnya anu can siap wadahna kakak gelo non gelo teh dicabut kenikmatan sok bayangkeun 5 triliun punten hang Ferrari ngajajar beli Ferrari iPhone 5 karung anjing 5 karung sok yang meledokan ucing imah 2 perum anjing
Nya tuh. Lain di ruang tamu KWC itu kena ojek. Iya, suka nama. Nah, bari aya kampangan gitu. Gerak. Enggak tinggal lega gimana? Hang awewe. Nanti ganti. Ini Uzbekistan. duh, Korea. ini Setiap detik anjir. micet dan sebagainya. Eta si micet gitu Oh, dia mah gitu. Sok. Ketika kabeh kumaneh kabehanana di dieu ngarasa babari meuli eta kabeh. Beak tah kanikmatan. Jadi hampanya. Ah sok we atuh kieu we. Maneh ieu udun ngeunah teu. Gara-gara naon? Gara-gara naon? Hiji duit merenya. Kaduanya ke teh aing. Tah gitu. Bener tuh. Jadi kan ngeunahna teh eta teh Sok netizen buka duit 5 triliun meuli udun salapan pakohal. Kepala ya. Palal. Nah, jadi nu paling nikmat teh lain berarti harta benda teh nikmat. Nikmat nu paling nikmat teh anu keur digarara we ayeuna nu hayang meuli motor nabung seutik-seutik ningali dealer serunyut hate teh aya sensasinya. sensasi terus ditabung teh kapake ku kolot anu geuring dibikeun deui kapake ku ieu keun we ke pas waktuna meunang aduh ngeunahnya. yes pas ngahurungkeun teh nya kredit Yang knalpot elektrik yang terima pas menang teh wah betana teh luar biasa ketikanya netizen nu hayang upgrade HP ngumpulkeun duit setik ketika menang teh aduh menikot di nunga neng beda mun maneh boga duit 5 triliun moal kitu nying meureun meuli HP iPhone anu sebenarnya teh 14 nya 16 we lah nu diteunna geuna nya dolar goler lung gitu kan teu nikmat gitu teh nya eta anu paling bahaya nama aslina teu nikmat boga calon pikawineun nya cek paribasa nama biasa-biasa tepati gelisting tapi diudag-udag nikmat ketika buka duit mah biheung dibere lu namanya ge biheung daek bingung teh nya kan ngerasa bisa meuli si lu namanya ge ting daekeun ting teu cek paribasa siga terus kemudian cun ke luar negeri kohal hari lain ku perjuangan yang proses ke luar negeri teh ka Timor Leste ka Timor Leste ke luar negeri lain anjing Gunung Kalong luar negeri mah ya kitu tah kata nu paling utama namanya kanikmatan teh ya kanikmatan itu dicabut ku Gusti Allah gitu tapi da cek ajengan ge ayana nikmat teh kusyukuran teh jadi cek ajengan ieu mah nya cenah istighfar masa eutik mun dilobakeun mah syukuran bener da ari istighfar mah Allah mah geus puguh panghampura kan gitu badag panghampura lah gitu tah nu kudu minang mah syukuran gitu Allah mah dia seberapa kali kurang di naonnya dipermainkan ditipu gitu ya ngampurakeun bener tujuan we kitu urang sebagai umatna nya teu daek syukuran acan eta pentingnya nyalain mematahan ngojay kameri sih asli ulah meri atuh lain mematahan nema KTNI bahasana gitu ya kan kanikmatan teh nomor hiji nu aya nu keur ngarariung keur hujan keur tiluan aya udu 2 batang deui pacoro-coro keun eta kanikmatanana teh aslina bener tapi da bener kadang-kadang kieu nya ari loba teuing teh da kadang teu puguh sih contoh jiga kieu ai urang mah contoh jiga lebaran lebaran tah bener lebaran rokok teh sok loba di mana-mana yo bungkus malam takbiran teh mimiti merek naon kabeh pokona mah anu aya di warung pokona nya mimiti merek jarum coklat ese anjing nepikeun ka nepi ka jarum coklat aroma jarum nu karena itu karetnya pokona nepikeun ka menang 10 bungkus teh sugan isukna sia pada mah urang teh ngaradago bisa udud beurang teh nya kuduna mah leuwih segar kan gitu nya tapi datengeun kohalnya gitu kalah udud asa kumaha gitu jadi heueuh nya ari kuloba teuing mah kitu nya jadi kuloba jeung prosesna teh tepat tipeuri gampang gitu nya gampang gitu jadi kana kanikmatan teh asa biasa we gitu biasa gitu
Terus kadang-kadang kieu deh Jis, nu saya apa mah kunaon jelema sok pikiran teh yang memiliki wae. Jadi naon teh kudu meuli sorangan we. Padahal nu penting mah Kan kabeh ge titipan. Cek urang nya konsep urang. Kabeh ge titipan. Ya rek kopi, rek motor, rek naon segala rupa, titipan. Soalnya orang pernah ngalaman Jis. Kumaha tah? Kieu ngalaman teh baheula pas mimiti jadi TU di sekolah gitu sekolah. Karena nanti diberi nyem laptop. Jadi nyem laptop mun teu salah merek teh Toshiba kan. Dipakainya 3 poe. Ada tahun 2007 mah atukannya laptop teh. Gayanya. Yes, gitulah. Keren lah, keren gaya jaba marahal oge gitunya. Dititipan eta laptop. 3 poe tidinya non cek urang langsung ngadoa ka Allah ya Allah, pasien abi laptop. Padahal laptop eta teh. Laptop. Nya. Gitunya. Sarakah-sarakahna kadangnya sebetulnya mah sadar gitu. Aya laptop tapi kan tidinya teh hayang gitu. Soalnya kan udah tamu nu batur gitu. Tapi orang teh langsung sadar, Jis. 2 tahun tak sadar. Edan teh. Eta teh 2 tahun urang. Naon nepikeun ka aral. Selama 1 tahun ngumpulkeun duit teu kebeli we laptop. Padahal keur make laptop urang teh nya. Anehnya. Aral we, Allah kieu we mun itu teh di naon? Teu diijabah gitu. Nah pas ka 2 tahunna nya teu pira kitu mah teh nya. Kadang-kadang mun teh kudu balik di syukuran jeung kontemplasi. Kontemplasi teh jadi kudu rada berpikir secara menyeluruh ngalamun atuh. Tapi lo kalamun sakaba-kaba gitu. Sisirian sorangan ya. Kan ngalamun. Tapi memang awal ngalamun lagi tina aral oge gitu. Aral teh cik teh naon ieu laptop. Mun ikut hese-hese teuing pada urang teh usaha itu ieu dan sebagainya gitu. Dipikir-pikir mah 2 tahun urang can pernah leupas tina laptop nu dibere. Can pernah diinjem ku batu. Terus menjadi ular-ular biasa si laptop eta teh ngasilkeun duit yang urang. Soalnya kan di samping urang di TU teh urang kan ngedit film, ngedit video dan sebagainya. Ngedit acara ulang tahun. Menang duit tina laptop eta. Cari urangnya. Selama nya mata anu ayeuna ge netizen nya teman-teman di imah anu cek paribasana make barang batur tapi batur ridoeun kitu ka urang. Ya syukuran. Gitu. Jika gitu. Bener. Meskipun da emang sifat jelema mah aya kituna nya. Aya kituna saacan memiliki, saacan bogang peda bahaya lamun nepikeun ka urang boga harta benda menang itikuri sorangan tiba-tiba ieu nu aing. Ieu menang kesang sorangan. Ih urang memang bener sih eta teh bahasa teh tapi asal rada sombong euy. Sombongnya. Aslina. Ieu mah menang hese capek, menang kesang sorangan. Sia lamun ku Gusti Allah teu dipermudah mah. Caduk kasing kesang 5 ml ge. Teu meunang mah teu meunang euy. Gitu. Ya urang teh kudu sadar ka dinya nya. Diajar sadar kadinya gitu. KBG titipan lah gitu. Jadi orang ngomong kita lain ngomong klise, bener-bener konsepna gitu we gitu. Nya ame mun kalengitan teh ame tenang. Mun meunang teu euforia gitu. Jika gitulah. Pamajikan ge titipan kan nya. Titipan. Timitoha. Heeh. Ada overbooking. Restoran ya bahaya pemajikan perboking. Tapi anu kieu apa cenah karunya pemajikan teh capek gawe teh mah nya cenah kudu nengan dewe kitu pemajikan hiji aya anu kitu bae ame anu mantuan cenah alusnya idenya nya kisahnya jadi naon teh mancing-mancing gini. Jadi urang teh kudu nanti ngomongkan gitu we jadi